Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Kumaha mitra dararamang sadayana, nuhun upami daramang mah eta nu kumanggang disuhunkeun siang kalayan wengiina nya. Nu penting sararehat we heula. Satacan ngadongeng manggang nyungkeun widi heula bade say hello nya tegur-tegur sapa heula sareng para penonton sadayana. Kumargi manganggang teu tiasa unggal dinten ngawaleran komentarnya. Mudah-mudahan we lah upami aya waktos anu rada nyangkolong kitukeun kumanggang diwalaran upami teu diwalaran oge mung cekap di pasian tanda leup nya tanda lope atau napi tanda suka sareng like-na mugi jembar manah ngamaklumna gitu nya kumargi waktosna teu kabujang ieu teh mitra manggang nuju di nuju aya kepentingan heula anu teu tiasa di naon teh istilahna teh tiasa difokuskeun kana dongeng heula gitu nya. Yang penting kasampeur we lah nya, yang penting dongengna tetep manteng, naskah-naskahna oge teras lalebet gitu janten manggang tiasa mendarkeun dongeng. Upami anu komentar mah panginten sakali-sakali we nya kitu mitranya. Aya Kang Ade Sukarna hatur nuhun, Teh Daratna Sari nuhun, Mamih Ratu Nur nuhun, Teh Florentina Ning, Teh Eti Nurhayati, Kang Muhammad Gopar, Mamih Ratu Nur deui, Bunga Rales Lampungnya hatur nuhun, Kang Dede Sulaiman hatur nuhun, Kang Dede Sulaiman, aya Kang Uep Sutarman hatur nuhun, Kang Web aya Gentra Katineng Gentra Kartineng Kang Mul nya Kang Mul pamili Karawang atur nuhun Pangkeh Duyung Kang Pangkeh Duyung Cikarang nuhun Alpin Junaidi Kang Alpin Junaidi Cipatat nya wilujeng siang kasadayana saur atur nuhun Kang Alpin Junaidi kamari tos naon nyawer nya nyawer masihan kanggo ngopi saurna atur nuhun salam baktos kasadayana palawargi anu di Cipatat nya mudah-mudahan sararehat sadayana anu aya di Cipatat Gunung Batu sareng kawewengkon Mandala Wangi kaditu ka dieu ka Cibiru nah kitu nya mudah-mudahan sararehat lah sadayana kapada larang oge. Hatur nuhun Kang Alvin Junaidi. Aya Mamih Ratu Nur deui aya Resup Kang Resut Sundawa Derman hatur nuhun Kang Resut Sundawa Derman. Aya Egi Faizal nya hatur nuhun Egi Faizal Kang Egi. Aya Teh Florentina Ning deui aya Kang Asep Wawat aya Teh Keke Gokey aya Mamah Tita hatur nuhun Mamah Tita aya Kang Enda Jenny aya Teh Edah Ratnasari aya Arumi Agustina Cianjur hadir saurna hatur nuhun Kang Edi Junaidi Rampes hatur nuhun Kang Edi aya Kang Ade Sukarna deui aya Mamah Tita deui aya Neng Alika nya Mamah Haji Alika hatur nuhun aya Mamah Tita hatur nuhun Mamah Tita aya Teh El Hatman aya Mamah Tita deui aya Gentra Katineng Kang Mul pamili deui aya Teh Eis Haryati aya Kang Dede Rohman Samarang Garut nya Samarang Garut aya Teh Edah Ratnasari deui aya Mamah Pipit Fatimah tageuning hatur nuhun aya Akpun Capetang sae Kang tos pangdongengkeun dongeng zaman bihari nu tos langki pisan zaman ayeuna mohon mangga hatur nuhun Capetang aya Aapian SM74 Purworejo Jateng hadir mang hatur nuhun aya Kang Dede Sulaiman deui Kang Jajat Sudrajat nuhun Kang Dede Gunadi Papua Barat hadir hatur nuhun salam baktos kawargi Sunan aya di Papua Barat sadayana nya mudah-mudahan sararehat
aya Kang Alvin Junaidi hatur nuhun Cipatat parantos nyawernya aya Obi 6280 Ranca Ekek nuhun aya Bapak Haji Usman Sampurasun Cijeruk Lembang Manco salam kenal menganggang semangat terus hatur nuhun Cijeruk Lembang tah aya terus hadir di Cijeruk Lembang Bapak Haji Usman Kang Idi Junaidi hadir deui aya sahabat enak nuhun teh kegoke Kang Holil atur nuhun Kang Holil derah saurna nuhun aya Mamah Pipit deui aya Kang Pangkeh Doyong deui seuranya aya Teh Eti Nurhayati Azura Azkia Is Yuliani Eus Saryati Kang Haji Usman deui Sampurasun Cijeruk Lembang hadir hebat dongeng enteng tapi ngehibur pisan semangat terus mangga hatur nuhun Bapak Haji aya Teh Siti Ranca Ekek nuhun aya Entis Sutisna hadir lur hatur nuhun Kang Entis kumaha damang Kang Entis salam kawargi-wargi anu aya di Dampar sadayananya puring kak hatur nuhun aya Capetang deui mangga hatur nuhun Kang Asep Sudrajat nuhun aya Teh Yuyum Rumanah Taufik Hidayat sareng Kang Osman oge Teh Yulia Putri sareng Kang Uri Samsuri sakitu heula nya mitranya supados tanyang kolong tingkah waktu semangga urang barandungan we dongengna kaparayun sadayana. Kopi 2 nyinot cek nu anyar datang direret jelema duaan meranggul heurap nyoren korang calanana baraseuh geus nyarampaikeun heurap dina gantar awi gigireun warung gek we dariuk dina salu awi hanet keneh ulena ieu teh cek nu saurang deui bari nyokot hiji digegel sapotong. Oh, kangah. Kangah. Baturna nurutan bangun paronyo pisan kana ulen teh. Bari ngadagoan nu ninyuh kopi. Kelana. Cek sora di jero warung. Rada asa-asa ye. Lain ki arnasan eta teh. Mitra kaum dangu nu tadi majar kangah teh nyelang nempok aja ro saha eta oh bah asik mohon bah kuring keke asa pangling kabina-bina bu abah teh ya pangling ku kasep nanya abah cek Suhri baturna arnasan lain ku kitu Suhri eta ilikan awak jadi alus ngareusi make kuat kacai sagalanya ayeuna mah teuleum naon ku hanteu meureun jadi leuwih teh tudak kaleuwih teh daek teuleum moal aya bebeunangan abah ke kumaha anu mata kitu teh ye dan ilikan syariat bareto mah boro-boro kuat ngalintar teteleuman lin panleum panggih kudang itu mohon bah dikersakeun we meureun ku pangeran bah adi dikersakeun teh mah ngan sok aya syariat nakalpanan lain boga panyakit mangi bareto teh mohon kuring geus samar bareto mah tuh bah tembal arnasan bari ngosom mana kopi teh nyinot pan heueuh ku abah ge jeung sararea geus disamarkeun harita teh ya syukur we atuh ari geus waras mah di Cianjur keneh nya ayeuna mah tuh teh mohon bah di dieu we ngagulang gaper pakaya ditinggal mitoha bah Kela abah rek nanya ieu teh
nata tambah ka mana tah cageurna teh tah awak nepi ka jadi andi kitu ayeuna wah. Bah, tatamba mah geus ka mana mandi kuring mah bah. Tanya dukun nu kalarung, taya mendingna. Aya nu papatah kudu nambul cak-cak geura. Menang 7 isu diturutkeun jeung sebalna mah lain caritakeun. Maksakeun we awahing ku hayang cager. Palias taya tampakna. Jahe mah jahe, teuing beak sabaraha dapur dipake balur. Luput aya mendingna bah. Samar we kuring teh. Ta geuning ngagolak ieu teh caina nyienot. Tep sugan teh teu panas keneh. Kelanan kumaha tah tatambana teh tuluyna. Alnasan abah hayang nyaho. Sugan we jadi luang. Cek kuring ge geus beak dijualan dipake tatamba mah bah. Maksud teh geus samar panyakit geus aya 10 tahun atuh sagala geus beak dijualan dipake tatamba bari jeung teu kaduga usaha. Leos we nuturkeun pamajikan harita teh nyiruruk di saung kabon mitoha pika sediheun bah. Lumayan lalab-lalab mah teu kudu meuli. Sagala geus ngandelkeun awewe wae maraban budak oge. 3 lain budak teh. Kumaha bah? Budak teh 3 lain. 3 keur marejeuna bilatung dulang pisan. Sangsara lahir batin teh lain omong bebenjon kuring mah. Geus puguh ngarasakeun panyakit ge asa geus teu kawasa. Ari kitu nejo anak beak nyawatir hate teh teu kaasuh cara batur. Leheungna teh pamajikan siga nu soleh. Tara wae musing atawa murukus sunu teh. Ripuh manehna wae nu buburuh nutu, buburuh ngarambet naon ku hanteu ari peuting, tampolana nepi ka janari, nganyam sama. Usum panen milu derep. Kabeneran tah boga pamajikan teh. Panu sejen mah ye loba nu luluasan. Neuleuh salaki kurang pangalah teh angot mun dipanggeringkeun di saumur-umur mah. Alhamdulillah pamajikan kuring mah. Tapi ka kuringna beuki ngarakacak bah nenjo ku bemela anak kitu teh. Ari kitu pandina usum lebaran mah nepi ka sirik da teu midangdam kuring teh bah. Watir ka barudak jeung ka indungna. Boro-boro disukakeun, disebeuhkeun, disalinan, anggur bikin langsa loba pika bitaeun. Dan nyatu nu jag-jag besok dareet nalangsa di usum lebaran teh kasuat-suat ku budak. Cek Jang Oyo nu diuk gigireun Abah Asik. Cek Abah Asik deui. Ari ku kitu teh mah nasan kacipta puguh awak nyaneh kitu bukti nah harita mah tuluykeun nasan. Abah penasaran ieu teh hayang nyaho kumaha nepi ka bisa pulih deui teh. Abah mah cekeng ge diparangkeun we ku pangeran. Kumaha? Diparangkeun we ku pangeran. Cek Abah ge ari diparangkeun teh mah. Pan sok aya jalana sagala rupa oge lain. Lah bah, ari kitu era bah Tembal arnasan bari nguyup cikopi. Baruk era maneh mana make era his teu kudu era. Ari kitu diubara naon atuh?
make arera teuing da naon-naon oge teu ngahalangan ieuh ari ubar mah kieu atuh ari kudu teuing mah dibalakakeun cek Arnasan kalayan daria tahu gitu ngalengteng sote sugan jadin uang da loba atuh nu boga panyakit mengok teh cek Abah Asik sakali mangsa kuring teh keur moyan di buruan lar aya Ki Asdi ngagagandong panyemprotan rek ka sawah rek nyemprotkeun DDT cenah menta saeutik DDT na cekuring nah keur naon atuh cek Ki Asdi keur ngaracun tumbila ceking teh sina paraeh nya dibere kuring teh saeutik aya meureun 3 sendokeun mah Oleh diubaran ku DDT atunya cek Abah Asik teu sabar tenyana-nyana ari kitu satu nu ngaluangan eta make diobaran kudu kareritu patut cek Jang Oyo Arnasan ngabeleh taya nu ngaluangan Oyo mentes sote lain keur ubar nganyaeta lah rumasa geus poekeun teu kawawa ku panyakit nekat rek leluasan teu kaduga hirup lila-lila ke lah rek maehan maneh nya nyaneh teh harita cek Bah Asik bari curingha nu sejen nya kitu deui caleuleungeung ngawahing ku heran tuluy gogodeug bari ting kalecrak lah tudah nu can ngalaman mah moal patika cipta moal kumaha beratna nandangan panyakit aya 10 tahunna gerak remen kanceuna batan mendingna pantarang kaayaan awak kuring harita nya kari tulang teh lain bobohongan ari kitu teh mah kumaha tuluy na ari kitu geus kitu teh kumaha cek saurang bari ngadeuketan nya disumputkeun we di juru kolong dituruban buni sieun kapanggih ku barudak tuluy ngalelengkong deui we moyan ngadagoan barudak jeung indung ngadaratang ti geusan buburu ari kitu geus kadarugaeun buburu barudak teh Kang tanya Jang Oyo anu cikal mah geus kadugaeun yo lumayanan we lah najan buruhna budak ge kejona masuk disaruakeun eta teh adina nuduhan mamaturan bari ulin weh biasa waya lohor daratang berak kuring ge milu murak timbel bari tepetot-petot red deui diteuteup barudak jeung indungna teh pilih genti hayang sebeheula nyeuh dah teh geus gilig teh lah meniku kitu alah kuring mah asa baru ringkak ngadengena oge Kang Nasan cek Nyi Inot gerak ku Abah Cipta gerak kumaha rarasaan kuring harita bah mun hade mah hayang dirangkulan hiji-hiji bade diceungceurikan hayang seubeuh nembongkeun kanya ku Cimata tapi mana teuing mun kitu teh meureun karageteunana aya naon lapur meureun maksud kuring rek maehan maneh teh moal jadi geus lah Kang Nasan kalah kakukurayeun kuring mah cek Nyi Inot tuh ras we ingat ka barudak kuring ge nyai ka dieu geura mereh gorengan goreng ulen bawa ka dieu cenah bari nempok di lawang dapur keluar komo Nyi Inot awewe Abah ge jadi ingat ka incu ngaringe Kinasan teh luasan ninggalkeun anak teh hadena we teu tulusnya Nasan pok kadinya kumaha tuluyna peutingna nu keur tali berat teh disampeurkeun sirah indungna diusapan ku kuring teh bari diomongan harewosan pileuleyan nyai cek kanya nyai katarima ku kakak didoakeun singkar de milik mihape barudak ngadeg-deg leungeun teh atuh geus puguh cepanon mah teu kawawa red ka barudak nu keur ngagaleubrak diusapan sirahna saurang-saurang bari diciuman tara-tara ge kuring nyiuman barudak harita mada mani digalentoran atuh jadi tepuguh kuring ge inget ka barudak ye cek Jang Oyo
geus seubeuh namplokeun ka deudeuh kana kojengkang ka pawon nyamperkeun tutundaan cur kana batok pangopian cur di caian kira-kira sagelaseun meureun tuluy dikocek ku curug we ngocek na oge nepi ka kawas Cisusu sup kanggon geus pupujian sabisa-bisa leguk we disakalikeun walah pahit jeung sabal leng weh lalieur goledag kana anggel les weh pae nyarita teh ceuk baturna nutas pabada ngalintar ngahareuyan pa dieu dewek ngopi keneh ye ulen geuci keneh beak tilu satungkulan palingan teh bejana papat teh harita teh nya ceuk baturna bari nyekik ingat-ingat isuk deui nya beunta mimiti nama Sugante di jero kubur rarat reret bet dienggon keneh geus ngusap beungeut nyamahan maneh kunyang hudang ret batok urut wadah dedete teh nangkub ambekana salalogor lalongsong asal moho nyeusepan hawa teh ngan tanaga anu can aya teh gura-giru ka cai datang deui ka pawon nyampak barudak keur nalaheur cai ngadak-ngadak hayang barang hakan lapar teu kampeuh nu sasari tarapati teh sor cikopi sabatok mun teu panas keneh mah hayang dileguk we disakalikeun sor gegetuk sampeu sapiring teh sakote apa tuh barudak jeung indungna karageteun nenjok kuring mamayu teh ditawaran deui unggeuk sor deui beak ti harita tanaga teh mimiti pulih deui heuleut 2 minggu mimiti untupan milu buburuh nu harampang we mimiti nama kurad kored pucal pacul macan wani berkah abah ya penyakit mengi teh musnah sama sekali ayeuna manajan kudu balap ge jeung abah wani hari tahun teh abah mah tuh udah geus aki-aki jadi kitu nya atuh eta teh hemang asa kakalak ngadengi meuli diubaran ku dede teh ke ceuk Jang Oyo nyelang dede teh sabaraha persen eta teh lain pemersenan menang menta lain permesenan tembak Arnasan sok saliwang eta DDT na DDT sabaraha persen teuing atuh tanyakeun nanyakeun kitu naon cek Arnasan bari lungah ringeun pan aya DDT teh aya nu 5% aya nu 10% kitu tah teuing atuh nanyakeun nanaonan eta teh maksud teh ari diinum harita sabaraha persen dukan teuing tapal sampai merek asdi we 3 sendok caina sagelasnya tanya Jang Oyo deui bangun penasaran nya cek Arnasan bari unggeuh ari kitu rek nanaon alengteng nu kitu Jang Oyo teh cek Abah Asih rek nurutan kitu pan teu boga penyakit mengok lain berkah kuring mah bah itu mitoha tuh menghina kambuh deui pusing sugan we ka parang cara Mang Arnasan cobaan bae atuh da geus aya conto ieu sabaraha nginot kopi hiji ulen 2 pisang hiji ceuk Arnasan bari jung cengkat terus babayar mitra kaum dangu isukna ger beja mitoha Jang Oyo maot tas nginum dedete pamere minantuna cenah Jang Oyo disaur ke kantor polisi dipariksa atuh akhirna mah katut ka Arnasan kasaur bari jeung katanyaan
Mitra kaum dangu sakitu nu kapihatur ieu carita pondok sadayana ukurekaan simkuring nyuhunkeun dihapunten tangtos seueur lepat batan leresna pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten enteung nggoning urang lumaku di alam dunia kembang pineuting sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah.